Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ieu sim abdi sareng rencangan di kelompok 2 bade ngadamel kadaharan tradisional nyaeta Rangasih. Perkenalkeun nami abdi Mega Cahya. Perkenalkan nami abdi Andika. Perkenalkan nami abdi Siti. Perkenalkeun nami abdi Dani. Perkenalkan nama abdi Dede. Perkenalkan nami abdi Arisman. Perkenalkan nami abdi Andika. Perkenalkan nami abdi Dewi Andika. Hayu ayeuna urang prak-prakan ngadamel kadaharan tradisional Rangasih. Sakieu ti kelompok 2 bilih aya kalepatan tinu cacariosan sareng prak-prakanana mohon dihapunten. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.